Tanya orang bisa pajarkan tengah liwat tuh mungahan. Oh, orang enak keur ngaliwatnya ya enak teh mungahan. Jadi di mana-mana kan lamun mungahan cenah kudu ngaliwat. Lain kudu ngaliwat sok ngaliwat. Loh, ngebul euy. Nah, jadi poe enak teh kan poe mungah. Isuk narek puasa jadi orang ngaliwat tuh. Tapi orang mah ngaliwatna di pipir. Itu juga batur ke kebon, ka leuweung gitunya di sawah ngaliwat, tapi anu mah di imah ngaliwatna di pipir. Kunaon urang ngaliwat di pipir? Ya karena batur ke karbon ke sawah jadi urang di pipir we. Tuh pasukan loba tukang. Walaupun manehanana tara parwasanya tapi waktu kieu mah harayang ngaliwat. Maneh lu rugi gitu puasa mah sampai ngaliwat. Nya be rugi. Ah? Ya. Isuk komo. Tuh kudu nama isuk cenah ngaliwat teh poenan haji puasa ngeunah jeung namanya. Da minggu pulang. Heureuy ketang ta isuk mah urang ngalakonan puasa. Nah, jadi urang teh ning biasana sok aya acara ngaliwat heula kasebutkeunana munggahan. Da enak urang keur ngaliwat tuh keur meulem asin. Asin lauk teh. Jair. Meulem jair euy, Heeh. Nah, ieu laukna ya. Mulak teh euy. Saya teh euy tah. Eta bakal gila anjing bakal moal beak sapoe ge. Tuh orang tadinya meuli lauk ya 5 kilo. Sugan mah ya tuh sabaraha urang tuh. Pero boga salam ya anak. Halo gitu. Kumaki beta naon ki? Ya salam. Aya tangka salam leutik main satuna juru. Sok Pendukung. pal atakeun sadakeun. Temakeun tuh kanu keur eta. Request. Temakeun kanu keur meulem hayam. Kanu keur meulem. Sanggar malikna ka mana? Kan belah di tulah. Ulah aya HP. Urung ieu eta na kaina. Taksing bener euy. Cide cepet. Ah itu jojodog gedaknya. Bisa nu teh nyaho itu jojodog da karana teh. Jojodog raksasa. Hey. Push. Sudah asin. Mau jadi euy euy. Naon cari meulem lauk ari sengit ieu nya. Karbit. Nyata. Awas kambingnya. Ari mana sok puasa? Tergantung Niat. tergantung sangu, tergantung sisa tergantung sisa makanan. Amun esuk-esuk aya kena sangu atau aya kopi nyesa sesa subuh. Saur deui. Tapi kalau nggak ada rencangnya mah pikir-pikir lagi. Jadi aja curug. Anjing kulit nih mana? Kulit eta pan tina kecap, tina kecap. Salah. Digejar ting. Enggak saya tuh riasak mah. Ganggang weh. Ngecek aing. Tuh. Tah ieu mah dikitu ge. Harieuna deket teuing meureun de. Oh, deket teuing kana seuneu meureun jadi eta. Telepak ting seuneu. Jadi hideung. Tah nama geus laan kan jalan tong ku kai mau rumah. Kalau menikot hurik kitu euy. Tina Tah kecap. beli nu peryogi bahan bangunan lain bahan bangunannya. Furniture. Bahasa naon ri? Furniture. Ntar bahasa Inggrisnya eta. Furniture. Eta mah tong boro bahasa kuncina bogaeun. Bilih aya anu bade ngadamel alat-alat bangunan seperti panto, kusen, saruakeun.
bangsa lomari bangsa nu karar itu eta anu yang di jero imah yang di dapur tah di dia tempatna ye tinggal sumping wae ka pakin dia seueur rupi-rupi kerajinan anu aya di bumi lain kerajinan anu aya di bumi we panawa bilih aya nu minat hoyong ngadamel gerobak kanggo icalan kanggo lemari dapur lemari baju dan lemari budak anu bangor bisa ka dia sumping anu tempatnya di Margahayu. Naon Kang tadi teh naon? Cek mana teh? Naon tadi teh? Pembuatan furniture. Halus makanya bahasana minimal sekolahna tamat heula nya. Pengen kali itu naon ka sing teh? Mal nikmat kuduna teh. Mal nikmat. Nah, Sebeuh teu. wah nikmati. Tata capak sukuna teh cokot. Kan bae beuki lah beuki. Cek kuing gawan atuh ieu mah diriung teh. Da ieu mah geus mah eta. Prekoskeun. Top kalau di beak-beak. Nah, dipake coel we hayam sih gitu mah. Itu bakal beak Sararea mah. Insyaallah. Ada siran mah beteng kosong tadi. Terus kan batur euy. Ini dia. Iya dia. Anjing kerakna euy. Ah, usaha euy. Ieu nu. Tunang lah. Nama ieu. Tah lewat tasak euy. Nyaraketan jiga nu nya sok paruasa bungahan luang. Ieu naon ieu teh? Sambal naon teh? Ada sangu. Nyamce. Bi. Giru. Nah, atuh kon mah teu sangu gede. Kana ieu mah berapa mah? Hadiah biru. Hayam ditah. Awas atuh ieu. Kada dicoelkeun. Sekalian. Nah, ya, Jro. Hadiah itu sama nu gede teh. Kanu samana? Ieu lau. Okeuna. Enak ka tengah. Okeuna. Bi. Beruk. Nah, kalah. Giru urang dahar. Daun gedang ya teuing ngaliwat karena Tuh, asak kana masangna euy. Dia dawat Jadi urang teh pan sebrek puasa, tah ayeuna urang dahar. Ngariung sararea tuh. Ini pajar temungahan. Pajar temungahan nya. Dibantarkeun teu kabeli liwat. Anu tadi baju mah tingali tara puasa ge milu we, tingali dahar mah. Kuing jam dia sarangan. Ieu kok mending ya. Bese pajar teh beki liwat. Apa lu? Nen, Kamu atuh. serius? Ini dia tuh yang mama. Video. Hadiah itu. Hadiah dia apa? Eta apa ka apa? Apa ya? Aki. Cucu koy. Ngelaket lingkungan aya mama. Pulang lohor teh teh yang kalak kali apa teh cenah nah baru datang lawaran. Nah, si teh budak cenah. Eta tangguh kada ya dek. Cai ah. Dek, teu ada mah. Itu deh dina itu deh. Kurang ham. Emel. Tamahan aturan. Tah, itu tuh gedang. Tampir jadi ngalingkung bulat deh. Emang lewat euy. Nah, isuk jam 12 tinggal video ieu nya. Bayangkeun. Oh, bisa. Kan pencet. Kamu pencetkeun. Anjing, lucuk. Anjing. No hayam. Mana Joko beli lawai ya. Ata hayam asup tina lorong kerang maneh. Isi jauh. Kan sayang minum mah tukar geam. Pulang hayang. Minum. Ieu teh lauk nu teh lain asin euy. Udah asin. Ingat ya kata si Jaja, ini si Jaja. Hanceng. Naon sih jah? Ya yang si Kuung ini. Huap maneh den sok alus sok. Iya.
kobe anu hayang tadi. Ada kom nama tuh. Daun dah hareupeun. Ada loba jelema mah. Ikut ah. Kecil. Mal, terima buang gitu. Bukan itu, kebetul. Kepotong. Ing ada liwat teh kamari kana ya. Kamari teh wing teh. Meme jumahan seri keur ngaliwat teh. Ya giru cenah liwat tah. Diuk weh. Berangkat itu deui. Oh itu kan oh. Tadi itu tuh. Iya, budak-budak kok ini. Nih babadi utiet coet. Apa? Sakit tekan. Tekelan. Kaplan. Berangkat itu beroan. Jangan weuh si Danu. Berangkat itu beroan. Isuk mah dahar deui Danu maneh hoyak ieu. Maksakeun kuatna sana. Sebenarnya Aya tulangna di dahar mah. Tak kasih Danu keun. Makan mana menu? iya anjing cari dahar jeung ayam bener. Sebelah ngawak sebelah ayam. Jeung Pak RT. Telat keburu apa tuh euy. Habis enggak habis. Enggak habis kerja habis. Heron. Datang Mana kata orang mah geus teu, kan mana kata. Update keun. Ya. Kadalia. Kalah joget habis. Emang iya anjakan joget Mang Iin. Kecugak aing cancan-cancan. Kieu rame nari di lembur teh tuh. Anjing datang deui. Iya ping-pingna tah. Nih, ping. Oke, lain dia. Hampir marap gitu tuh si Orkom diawurkeun. Bersih. Ini sama sama jahe lain sama. Iya. Jadi aku Abdul Careham. Lain eta kudu tanggung jawab kudu nepi ka apik. Pasti ngarapi kue. Wah, okom dia ngeblok Eh, buat hayang. si Betty. Rarese. Lamun teh beak ulah ka kabah. Kang Oma tadi ajakan. Nah di alasan kai mah. Lain mah mama geus mimikeun ku ayeuna plasana cenah. Itu pulang dah arti mah teh pada kabita kulo babatur. Boleh mama. Aya keur jeung ganggung goda. Bermutih Kang Yak mah. Ieu mah daging hayam teh hayam Tong diciwitan, balawak-balawak loba batur meuning jeung turang mah geuna. Orang geus kacugak ka karek gegap aing. Coba. Ningali huap mana in menekot juga jeung maafkeun nya. jeung Ramon. Menekot juga jeung coet tadi huap. Ya aku aing. Lain leungeun can nepi ge kaluhur geus di Salah. Hampir dicantok. geus diudag geus ungut. Leungeun diharapkeun ge pada kotos monyong euy. Geus diudag geus ungut. Enggak beres kamu Nikmat. Anda mah kieu akon. ngeseng. Dia kabur aliran. Apa nenek masukkan kana Magicom? Aja kabur aliran. Tuh meres sama. Cek ada anjing sama tadi sakit pinuhna di dia sakit ada. Ada mana? Jadi, gitu sama mau bang. Sama itu nu ngeunah tadi. Hah? Kalau jahe. Padang. Heeh. Apa? Cari cangkang. Handapna ulas juga. Ah, mana sarasian tadi tah? Sama. Ini bukan sarasian dari bang, bang. Balikan deui ya tuh. Balikan dewa tuh ngelewat deui. Laukna aing. Sarasi itu sisi basisir. Kom. Alungkeun kayaknya tah itu ada. Uluna najis. Nah, da lauk eta oge da lain asin be entut beda. Ada ayam dengan gulur ke tengah. Lain pakai tuasa mah tah ayam tah. Ayo. Oh, ini belajar ke sapi senarak. Tanggung jawab ya. Hah? Negara api. Coba akan sanggup hei. Tanggung jawab. Ih. Akan sah. Terus ya tah tingali. Oh, coba ditege geura mun ulin ka. Ini pangobaan dan Parnaga. Sa di mana-mana lagi nu pangletikna pang panerina ieu teh nu pangletikna teh panari dahareun teh tuh. Anjing masih. Wapna letik teh wapna.
Bener kan? Lain buat kamu. Bila nu kalaparan buat kamu. Keselok deh kamu. Tapi kekepan. Oh, Hitamnya mah kalau kayak awean dah. Kirimkan ke mana lagi? Ron mana kalah? Cangkat bah. Tanggung jawab tapi tapi. Kayak sobat tuh. Kan namplok. Malah hargai kari sare saya barudak. Anjing. Alah dijilat. Saya manusia penjilat teh. Mana beta sampurnakeun teh? Tuh ayeuna urang geus anggeusnya dahalar tuh. Jeung Pak RT tuh. Anjing menglobana mah. Ka hitung muluna ge. Lain eta maneh. Ani ek dibeakeun jeung coetna. Aing ada pergulungan hidung. Kadek kudu api keleban. Enak banget. Alhamdulillah hari di lembur mah tinggal itu ngariung. Balang kecerakannya. Ngariung jeung tetangga dikitu nih ngaranna eta teu beukian hayam matang mah Jadi dari. orang teh isuk trek mayunan sasi saum dina dinten kahiji. Jadi ayeuna pakaulan mun cek urang Sunda mah pakaulan ngalaliwat heula mungahan ngaranna teh. Jadi alhamdulillah puasa anu sok sadinten tah iya ka ditu. iya anu eta lama anu puasana 2 kali mah tah ya anu sok puasana 2 kali jadi sahur jam 4 lohor. sahur jam 4 subuh jam lohor teh geus sahur teh jadi puasana teh 2 kali sih mah. Banyak goreng. 4 jam. Jauh halu. 4 kali sadinten sahur teh. Jam 4, jam 8, jam 2, jam genep. Jadi lo masak kue tuh puasa kali. Alah ngumpul jadi para betul. Nah jadi sakitu wae nya videona. Mudah-mudahan Kamu sodok anjeun kalebar. puasana Anu sahur jam 4 buka jam 6. anjing puasana puasa kahiji cing lancar sadayana. Bapak saya